Kasim kuring pernah aya nu naroskeun bari satengahna negor. Bogo jali teh kawas nu ngimpi dicita ku Kangjeng Nabi, pan nabina ge geus eueuh di kieuna. Kusim kuring diwalem, ulah leutik ati sanajan Nabi geus eueuh pan aya ahli warisna. Nah Kangjeng Nabi boga ahli waris, ceuk nu nanya. Kusim kuring dijawab lain boga geryak aya di mana-mana. Saha ahli waris Kangjeng Nabi? Persis jelema cara urang. Ngan pedah bedana teh dina mastakana pinuh ku ilmu pangaweruh, dina atina heureun ku kayakinan, tingkah lakuna teu loba teuing carekeun Allah. Nu kitu disebut ulama. Sedengkeun ulama teh warasatul anbiya, ahli waris Kangjeng Nabi. Taku seeta ayeuna mah dicitakna teh. Nabi saen kitu ulama sina nyitak jelema sina jadi abdi Allah. Bisa kabina-bina sabab dilatih ku Kangjeng Nabi. Kunaon nyitakna ceuk nu nanya. Nya moal buah nyitak mah ti baheula dugi ka ayeuna ge ku loyang. Ngan pedah lain loyang kaleng tapi loyang agama. Agama nu mana atuh kudu nu bener. Dan loyang ge nu dipake nyitak kue pan ulah nu karatan kudu nu bersih. Bisi tepak hanyirna kaleng kana kue. Agama nu rek dipake nyitak manusia sina jadi abdi Allah teh atuh kudu agama nu bener.